Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu ari anu kalimana ieu teh dina bab kadua tata krama seorang pelajar ka dirina nyalira. Ayaksima eta yen ngabagi ieu muta'allim au qota lailihi kana pirang-pirang waktu peutingna ieu muta'allim wa naharihi jeung beurangna ieu muta'allim wa yagtanima jeung yen ngarampas ieu muta'allim makana perkara baqiya anu nyesa ieu ma min umrihi tina yuswana muta'allim fa inna baqiyatal umri mangka sayaktosna sesa umur la qimata eta teu aya hargana eta tetep laha pikeun baqiyatul umri wa ajwadul auqati jeung ari pangsaena pirang-pirang waktu lil hibdi pikeun nalar eta al asharu waktu saur janari walil bahsi jeung pikeun diskusi pikeun ngabahas al ibkaru ari waktu isuk-isuk walil kitabati jeung pikeun nulis eta wastun nahari walil kitabati jeung eta pikeun nulis wastun nahari ari tengah beurang walil mutolaati jeung eta pikeun mutolaah wal mudzakarati jeung pikeun mudzakaroh al-lailu ari waktu peuting wa ajwadu amakinil hibdi jeung ari pangalusna pirang-pirang tempat nalar al guropu eta kamar kobong menurut gandeng wae di kobongna wa kullu maudiin jeung setiap tempat ba'idin anu tebih anil mulhiyati tina pirang-pirang anu nungkulkeun walayah sunu jeung teu alus naon al hibdu nalar bihadratin nabati dihareupeun pirang-pirang jajadian tengah kebon teu alus eta teh goreng wal khodirati jeung anu hararejo wal anhari jeung pirang-pirang walungan cek bayangan masa ngeunaheun tapi goreng cenah tempat kitu pake nalar wadojijil aswati jeung ramena pirang-pirang sorak da hese ari keur gandeng mah moal asup-asup. Jadi wayahna kudu dirampok waktu teh gitu. Rampok di dieu teh bahasana dalam tanda kutip nu positif gitu. Batur mah keur poya-poya ku umur sakieu, ku urang dirampok poya-poyana dipake nyibukeun diri. Asa disu ari anu kagenepna eta ayu qalila wasadisu jeung ari nu kagenepna ayu qalila eta yen nyaeutikeun ieu muta'alim al aqla
kana tuang wasyurba sareng kana ngaleueut fa inna sibaa mangka sanyana ari wareg yamna'u eta nyegah ieu sib'un minal ibadati tina pirang-pirang ibadah wa yuskilu jeung ngaberatkeun ieu sib'un wareg teh al badana kana awak wa min fawaidi qillatil akli jeung tina sapalihna pirang-pirang paedah saeutikna dahar eta sihhatul badani sehatna awak wa daf'ul amrodi jeung nolakna pirang-pirang panyakit al badaniyati nu bangsa badan fa inna sababaha mangka sanyana sababna ieu amrod eta kasratul akli loba teuing dahar wa kasratu syurbi jeung loba nginum kama saperti katerangan kila nu dicarioskeun ieu mah fa inna da'a aksaru mataroh yakunu minat ta'ami awi syarab bingung ari keur puasa mah dibawa beurang ngaji teh sare ku pedah lapar dibawa peuting sare ku pedah wareg mending nanya palingan gede pisan ganjaran nu puasa gogoda na oge leuwih gede fa inna da'a mangka sanyana ari panyakit aksaruma eta ari panglobana perkara taro nu ningali anjeun hu kana emak yakunu eta bukti ieu da'a panyakit teh minat ta'ami eta tina kadaharan awi syarobi atawa tina leueuteun wasihatul qulubi jeung ari sehatna pirang-pirang hate wasihatul qulubi jeung sehatna pirang-pirang hate minat tugyani tina katugenah wal batori jeung sombong walam yuro jeung teu ditingali saha ahadun hiji jalma minal auliya'i ti pirang-pirang wali wal a'immati jeung pirang-pirang imam wal ulama'i jeung pirang-pirang ulama al akhyari anu terpilih yattasipu eta kasipatan ieu ahad au yusopu atawa disipatan ieu ahad bikasrotil akli kulobana dahar wala humida jeung teu dipuji ieu ahad bihi kusabab kasrotul akli wa innama tuhmadu jeung pastina dipuji naon kasrotul akli lobana dahar minad dawabi tina pirang-pirang sato
Alati anu lata kilu nu teu daha nu teu berakal ieu lati. Watur sodu jeung disiapkeun ieu lati lil amali pikeun barang gawe. Iwalti sato nu dipuji pedah loba dahar mah. Asabi'u ari anu katujuna eta ayu akhida yen nyokot ieu si muta'alim nafsahu kana dirina muta'alim bil wara'i ku sifat apik wal ikhtiyati jeung hati-hati fi jami'i sya'nihi dina sakabeh tingkahna muta'alim wa yataharra jeung ngajaga ieu muta'alim al halala kana perkara halal bi ta'amihi dina tuangeun muta'alim wa syarabihi jeung leueuteun muta'alim wa libasihi jeung anggean muta'alim wa maskanihi jeung tempat cicing muta'alim wa fi jami'i ma jeung dina sakabehna perkara yahtaju anu butuh ieu muta'alim ilaihi kana ma liyastaniro supaya jadi moncorong caang naon qalbuhu hatena muta'alim wa yasluha jeung jadi pantes ieu qalbun li qabulil ilmi pikeun nampa ilmu wa nurihi jeung cahaya ilmu wa naf'i jeung kamanfaatan bihi ku ieu ilmu wayan bagi sareng peryogi lahu pikeun muta'alim naon ayyas ta'mila yen make ieu si muta'alim ar-rukhoso kana pirang-pirang rukhsah keringanan dispensasi bimawadi'iha dina pirang-pirang tempat narukhos ingdal hajati dina nalika butuh ilaiha kana rukhos wa wujudi sababiha jeung ayana sabab rukhos fa innallaha mangka sayaktosna Allah yuhibbu eta mikaresep Allah antukta yen didatangan naon rukhosuhu karinganan Allah kama sapertos perkara yuhibbu nu mikaresep Allah antukta kana yen didongkapan naon azaimuhu pirang-pirang hukum azimahna Allah asaminu ari anu kadalapana wasaminu ayu qalila eta yen nyaeutikeun muta'alim isti'malal mata'imi kana makena pirang-pirang tempat dahar allati anu hiya ari lati teh eta min asbabil baladati tina sapalih pirang-pirang sabab bodo wa dha'fil hawasi jeung lemahna panca indra
katufahi sapertikeun apel, alhamidi anu kecut. Naon kecut teh? Wal baqilai jeung pirang-pirang kacang bakila ngaran jenis kacang di Arab. Wasyurbil khalli jeung nginum cuka. Wa kadzalika jeung eta nya kitu deui taklil nyaeutikeun teh ma ari perkara yuksiru anu ngalobakeun naon istimaluhu makena ma al balgoma kana dahak reuhak al muballida nu ngabodokeun lizihni kana pikiran wal musakkila jeung anu ngaberatkeun lil badani kana awak kakasrotil albani sapertikeun lobana susu wasamaki jeung lauk wa asbahi dzalika jeung nu nyarupaan kana ieu alban jeung samak wayan bagi sareng peryogi naon aya jetaniba yen nebihan ieu muta'alim ma kana perkara yurisu nu ngawariskeun ieu ma anisyana kana sifat pohoan bil khosiyati ku hasiatna kaakli asari suril pa'ri saperti dahar sesabeurit wa qiraati alwahil kuburi jeung maca papan kuburan teh ngawaris bodo waduhuli jeung asup bainal jamalaini di antara dua onta makturaini anu dicangcang duanana wa ilqomali jeung ngaleungitkeun kutu hayyan barina hirup nyisira enon ngalakutu teh ngaranna nyiaran watasi ujeng ari nu kasalapanna eta ayu qalila yen nyaeutikeun ieu muta'alim wayahna naumahu kana sarena muta'alim malam yalhaku salagi teu ngalindih hu kamu ta'alim naon dororun kamadaratan pi badanihi dina salirana muta'alim wadih nihi jeung pikiranana ieu muta'alim wala yazida jeung teu nambahan ieu si muta'alim pinaumihi dina sarena muta'alim fil yaumi dina sapoe walailati jeung sapeuting ala sama nisaatin kana 8 jam maksimal 8 jam sare teh sapoe sapeuting sapertilu tina 24 jam wa huwa ari ieu sama nisaah eta sulusu zamani sapertilu waktu fa inih tamala mangkalamun mungkin
naon haluhu tingkahna muta'alim aqala kana leuwih saeutik minha tina sulus fa'ala tah migawe ieu muta'alim wala ba'sa jeung teu naon-naon ayyuriha yen ngistirahatkeun muta'alim nafsahu kana salirana muta'alim wa qalbahu jeung kana manahna muta'alim wa zihnahu jeung kana pikiran muta'alim wa basarahu jeung kana paningal muta'alim idza kalla di mana jenuh naon syai'un hiji perkara min zalika tina nafsu qalbu zihnu basar wa do'upa jeung lemah ieu syai' bitanazzuhin ku jalan-jalan tanazzuh teh refreshing wa taparrujin jeung ku gawe sesenangan pil mutanajjihati dina tempat hiburan tempat nu dipikaresep gitu kurang bihai suyaudu kusakira balik deui ieu muta'alim ila halihi kana tingkahna muta'alim wala yadi'u jeung teu jadi sia-sia alaihi ka muta'alim wala yadi'u jeung teu jadi sia-sia ieu zaman waktu teh alaihi ka ieu muta'alim jadi aya kalana urang oge perlu hiburan ngan teu tuluy hiburan teu tuluy ulin wajar da aya jenuhna aya capekna awak jeung pikiran teh wal ashiru jeung ari anu kasapuluhna eta ayat ruka yen ninggalkeun ieu muta'alim al isyrata kana pergaulan pa inna tarkaha mangka sanyanan tinggalna ieu isyrah eta min ahammima tina sapalihna pentingna perkara yan bagi nu peryogi ieu mah lil talibil ilmi pikeun anu nyupri ilmu wala siaman jeung terutama li ghairil jinsi kasalian ti jinis khususon khususna in kasuro lamun loba naon laibuhu ulina ieu man wa qallat jeung saeutik naon pikratuhu mikirna ieu man pa inna tab'a mangka sanyana ari watak sarrokun eta loba maling watak wa afatul isyrati jeung ari bahayana pergaulan diaul umri eta ngamomorekeun umur bi ghairi faidatin kalawan teu aya paedahna wa zahabud dini jeung leungitna agama idza kana di mana bukti ieu isyrah ma'a ghairi ahlihi sarta lain ahlina ieu din
fa inih tajamang kalamun butuh ieu muta'alim ilaman kajalma yashubu anu ngabarengan ieu muta'alim hu ka'man paliyakun mangka bukti ieu man teh sohiban eta batur solihan anu solih dayyinan anu ahli agama taqiyan anu ahli takwa wari'an anu apik zakiyan anu bersih kasirul khairi nu seueur saena qalila syarri nu saalit awona hasanal muruati nu sae wibawana qalilal mumaroti anu saalit paseana innasia lamun poho ieu muta'alim dakkaro ta ngingetan ieu si sohib hu ka muta'alim wa indakaro jeung di mana eling ieu muta'alim aana tah nulungan ieu si sohib hu ka muta'alim. Jadi di mana ningali batur hayang nyimpulkeun watek jeung sifatna tinggal tingali barengna jeung saha makana cekolot bareng jeung tukang parfum kabawa seungit bareng jeung tukang pandai kapet ceretan seuneu. Al-babu salisu ari bab anu katiluna pi adabil muta'allimi dina tata krama muta'allim pelajar ma'a syaikhihi sarta guruna muta'allim. Ari tadi mah bab kadua tata krama keur dirina ieu mah tata krama ka guruna. Wapihi jeung eta tetep dina ieu bab isna asyara ari aya 12 naonana nauan warnana minal adabi tina tata krama. Al awalu ari anu kahijina yan bagi eta peryogi litolibi pikeun anu nyuprih ilmu naon ayu qaddima yen ngaheulakeun ieu si talib an-nadzara kana naliti wa yastakhira jeung kana istikharah ieu si talib Allaha ka Gusti Allah biman dijalma ya khudu anu nyandak ieu si talib al ilma kana ilmu anhu ti ieu man wayak tasibu jeung milari ieu si talib husnal akhlaqi kana saena pirang-pirang akhlak wal adabi jeung pirang-pirang tata krama minhu ti man wal yakun jeung buktos ieu man teh in amkana lamun bukti ieu kaon atawa man miman eta ti golongan jalma sabataj anu tetep naon ahliyatuhu kaahlian ieu man wa tahaqqaqat jeung jadi nyata naon safaqatuhu welasna ieu man wa zoharot jeung nemrak naon muru'atuhu wibawana ieu man wastaharot jeung terkenal naon siyanatuhu ngajagana ieu man
wa kana jeung bukti man ahsana eta langkung sae naonana ta'liman ngajarna wa ajwada jeung langkung sae naonana tafhiman mere pahamna paan ba'di salapi mangka katampi ti sapalihna ulama salaf haza ari ieu al ilmu eta ilmu dinun eta agama fangduru mangka kudu naliti aranjeun kabeh amman tisaha tak kuduna nyokot aranjeun kabeh dinakum kana agama aranjeun kabeh saha nu ngaguruan urang teh sing jelas gitu wasani jeung ari nu kaduana yajtahidu eta sungguh-sungguh ieu si muta'allim atawa talib ayyakuna kana yen bukti na saha as-saikhu guru mimman eta ti golongan jalmi lahu anu tetep ka ieu man teh alal ulumi kana pirang-pirang ilmu asyar'iyyati nu bangsa syara tamamul tilai ari sampurna na mutolaah atawa ningalian atawa nalaah walahu jeung eta tetep pikeun man ma'aman sartana jalma yusaku nu dipercaya sahabihi ieu man min masyayikhi asrihi ti pirang-pirang guru na ieu man kasratu bahsin ari lobana ngabahas atawa diskusi watu lujtimain jeung lilana kumpul riung la mimman lain ti golongan jalma akhoda nu nyokot ieu man al ilma kana ilmu an butunil auraqi tina pirang-pirang jerona lembaran wala yu'rab jeung teu dipikanyaho ieu man teu dikenal bisuhbatil masyayikhi kana ngabarengan pirang-pirang guru al khudzaqi anu palalinter teu jelas sanad ilmuna gitu. Qala nyarios saha imamuna imam urang sadaya asy-Syafi'i tegasna Imam Syafi'i radhiyallahu an wa rahimahullahu taala saur mantena man tafaqaha bi butunil kutubi man ari sajalma tafaqaha eta nu ngarti ieu man min butunil kutubi tina pirang-pirang jero na pirang-pirang buku doya ta ngarupekeun ngamomorekeun atawa nyia-nyiakeun ieu man al ahkama kana pirang-pirang hukum teu cukup ku bisa maca berarti kitu moal bisa aya bahasa otodidak padahal secara tidak langsung maca oge berarti urang ngabutuhkeun kana batur dina ilmu teh da buku nu dibaca oge meunang batur gitu makakan moal pantes lamun nyebutkeun bisa agama ladang otodidak moal aya da Al-Qur'an dawuh Allah nu ngadamel tafsirna sami jalmi gitu. Artina urang tetep ngabutuhkeun batur tadina macana oge bisa macana oge teu cukup tetep urang kudu ngagurukeun sok sanajan geus kabaca
jeung kapaham naon nu dibaca ku urang. Naon sababna bisa jadi pemahaman urang kana nu dibaca beda jeung pamahaman anu kacarna ku jalma nu dijadikeun guru ku urang. Wasalisu jeung ari nu katiluna eta ayan koda yen turut ieu si tolib li syaikhihi ka guruna ieu tolib fi umurihi dina pirang-pirang urusan tolib. Wala yakhruja jeung teu kaluar ieu si tolib an ra'yihi tina pendapatna ieu syekh. Mere fatwa teh pasti ladang ilmu landasanana ri guru. Wa tadbirihi jeung aturanana ieu syekh. Bal yakunu balik tabukti ieu si tolib teh ma'hu sartana syekh kal maridi saperti jalma nu gering ma'at tobibi sartana dokter. Ari nu gering ka dokter kapan sok turut gitu. Al mahiri anu mahir da hayang cager teh ya. Ta murid kanu jadi guru ge kitu kudu saperti pasien kanu jadi dokter. Payastamiru mangka nyuprih pendapat ieu muta'alim hu ka syekh minta fatwa. Naonna tuh bahasa keren konsultasi. Pima dina perkara yaksidu nu ngamaksud si tolib hukana emak. Wa yataharro jeung ngajaga ieu si tolib ridohu kana ridona syekh. Pima dina perkara ya'malu nu migawe ieu si tolib hukana emak. Wayubaligu jeung nganepikeun ieu si tolib ngamaksimalkeun ieu si tolib. Wayataqarrabu jeung gawe deukeut ieu si tolib ilallahi ta'ala ka Allah ta'ala. Bi khidmatihi ku cara ngakhidmah ka syekh. Waliya'lama jeung supaya apal ieu si tolib anna dzullahu kana sanyana hinana ieu si tolib li syaikhihi ka guruna tolib izzuhu eta kamuliaan si tolib. Ngarendahkeun ngahinakeun diri di hareupeun guru eta teh kamuliaan. Wa khudu'ahu jeung ari tundukna ieu si tolib lahu ka syekh fakhruhu eta kamuliaan tolib. Wa tawaddu'ahu jeung tawadona si tolib lahu ka syekh rif'atuhu eta luhur martabatna ieu tolib. Kadangkala lain pikiraneun tapi laksanakeun caritaan guru maya kala kituna. Daripada loba mikir mending laksanakeun. Wa rabiu jeung ari nu kaopatna ayang zuro eta yen ningali ieu si tolib ilaihi ka syekh bi ainil ijlali ku panon ngagungkeun wa ta'zimi jeung tegasna ngagungkeun. Waya takida jeung nekadkeun ieu si tolib pihi di ieu syekh darajatal kamali kana darajat kamuliaan, kana darajat kasampurnaan gitu, kamal. Fa inna zalika mangka sanyana ieu ya takida pihi darajatal kamal aqrabu eta leuwih deukeut ila naf'ihi kana kamanfaatan si tolib bihi kusabab ieu syekh. Qala ngandika saha Abu Yusuf
Saur Syekh Abu Yusuf sami tu nguping kuring as-salafa ka ulama salaf yaquluna nu ngarucap ieu salaf cek ulama salaf man la ya'taqidu jalalata ustadihi la yuflihu man ari saha jalma la ya'taqidu anu teu nekadkeun ieu man jalalata ustadihi kana agung guruna man la yuflihu tah moal sukses ieu man. Naudzubillah. Pala yukhatibu mangka ulah ngajak ngobrol ieu talib syaikhohu ka guruna ieu si talib bita'il khitobi kudomir ta khitob kudomir anta wakafihi jeung kapna ieu khitob atau kudomir kap wala yunadi jeung ulah ngagero ieu si talib hikase bismihi ku jenenganana ieu syekh bal yaqulu balik tangucap si talib ya sayyidi wahai naon dunungan kuring au ya ustadi atawa kulapad ya ustadi he guru kuring walayad kuru jeung ulah nyebut ieu si talib hu ka syekh aidon deui fi ghaibatihi nalika eueuhna syekh kituna teh lain hareupeun unggul tukangan ge sarua bismihi kana jenenganna syekh illa makrunan kecuali dibarengan bima ku perkara yusy'iru anu ngisyaratkeun ieu mah bita'dimihi kana ngagungkeun ieu syekh saperti kieu kakauli saperti ucapan talib qala nyarios saha as-saikhu guru al ustadu nu jadi ustad kaza kana anu saur pun guru mah au qala atawa ngucap si talib au qala atawa ngucapkeun ieu talib saikhuna kana lapan saikhuna tos nyarios guru abdi au nahwi dalika atawa saumpamana nu kabeh wal khamisu jeung ari nu kalimana aya arifa eta yen nyaho ieu si talib ngaku apal ieu si talib lahu ka syekh haqqahu kana hakna syekh walayansa jeung ulah poho ieu si talib lahu ka syekh fadlahu kana anugrahna atawa kana unggulna ieu syekh wa ayyadu wa jeung yen ngadoakeun ieu si talib lahu ka syekh muddata hayatihi dina jumenengna ieu syekh wa ba'da mamatihi jeung sabada maotna ieu syekh percaya teu percaya ngaran nu jadi guru mah ngabingbing sok sanajan jasadna tos pupus wa yuraiya jeung ngajaga ieu si talib durriyatahu katurunanana ieu syekh wa aqaribuhu jeung karabatna ieu syekh wa awiddaahu jeung para pecintana ieu syekh wa yata'ahada jeung merhatikeun ieu syekh ieu talib ziarata qabrihi kana ziarah ka kuburan ieu syekh wal istighfaro sareng nyuprih pangapunten lahu kanggo syekh
wasodakota jeung damel sodakoh anhu ti Syekh wayasluka jeung berjalan ieu si Thalib pisamti dina jalan anu sae wal huda jeung petunjuk maslakahu dina jalana ieu Syekh wa yuraiya jeung ngajaga ieu si Thalib piddini dina agama wal ilmi jeung ilmu adatahu kana kabiasaan Syekh wa yata'addaba jeung gawe tata krama ieu si Thalib bi adabihi ku tata kramana ieu Syekh wala yada'a jeung teu ninggalkeun si Thalib al iktidaa kana turut bihi ka ieu Syekh wallahu a'lam bishawab Rabbana